dulu PSBB perjalanan nu kalintang nanya kudun si pelikut PSBB terus biasa dugi akhirnya ke kedai kopi Sunda Buhun anu aya di wewengkon Palintang Jaya desa Cipanjang. Ayo kiri penasaran udah langsung kepangan ke Bang SB Sunda Buhun. Di jauhna di anggana pada datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari ninyu kopi rebus nu dadakan. Terus dugi ke kafe Sunda Buhun menyayogikeun kopi ti kawit ngalatnya tangkal dipilih anu beureum hungkul dugi ka diproses. Alhamdulillah malihan urang aya tos tiasa tepang langsung dan salah sawios anggota PSBB anu bergerak bisa jadi seni teh panten dina usaha kopi oge. Alhamdulillah. Damang Alhamdulillah. Nah, Ieu mah mohon dulur-dulur urang utamina anu rajin muka channel YouTube Kriya Jaya PSBB Official tangkas penasaran kumaha cara ngolah malihan dugi ka aya sabaraha jenis itu kopi anu sok biasa dikonsumsi urang dikawin tangkas painten Kang Jan mah ieu kopi kengeng metik nyalirannya atau napi tos janten kali kulimaan. oh kulimaan Nyalira mah sedih gini kan kulimaan eta teh mah. lara mun tina kebon Tah, kebon mah tinu nyalira. oh Tinu sanes oh oge. janten limaan deui wae Limaan deui wae. Motifnya mah seueuran. mohon tak kitu janten tangkos dulu-dulu PSBB hoyong apa langkung mos detail lagi. Jadi mate naros teh itu mulai metik Dimulai ngala metik mohon metik duikeun ka nyeduh cik Dugi ka- kana eta kopina wah Aduh, aya atas aya nu jadi ieu teh. terus aya Aduh. Ayeuna mah sementara mah meureunna nu jadi heula we. mohon Aduh. iya pada amalnya sepuh abdi teh mohon ieu teh sesepuh di Sunda Buhun. lara Nah, ieu teh perwakilan Eyang. oh imong ieu mah sapetesan sok nyanyi iya Eyang Sunda. aya ieu ya wakilan tadi teh. laras Sekedap deui panginten ngalongoplan ke Damang gitu. anu ini iya teh Nuhun rada wales nanggungi. tuh tos diumumkeun laras Nah, jantung mah ieu teh mah teh Di cobian dulu lah. PSBB kangintan gula terang nate pas di warung kadang-kadang digarantukeun di kemasan berbagai merek rupi-rupi aya sageningan sawios anggota PSBBG aya anu rajin tikawit melak saur paling paos mah dugi ka nyeduh ieu gitu ta eta yang uningan teh tinggawitanana gitu Proses perjalanan tingawit ngawitan mah ieu we meureun mah nya ngawitan metik atau ngawitan nanem. mohon Kami teuing. mohon metik nah eta teh metik teh sadayana diparol gitu Wah, henteu mah. Janten kieu metik mah bila mana aya papacal. mohon Pertama papacal awal teh eta teh hiji dua beureumna teh. teh jarang gitu ya Nah, teu hiji dua terus ayeuna persentase atau nanti kualitas oke eta teh teu disebutkeun sae. anu ngawitan mah Ngawitan mah. mohon Makanya kadang-kadang di dieuna oge prosesna ge proses konsumsi. nya seperti ieu Nah, dikonsumsi ieu konsumsi dinaturalkeun anu di
diabadikan itu, tapi tetap dipilih. Laras. Cuman rendemenna ge awon, makanya mah kahartos upami diical ayeuna ka produksi ke gudang atau di ka pengepulain. Itu mah kahartos dikarenakan persentasena oge masih minim. Tapi ya Enggak. Ya dan lain tos pemetikan kedua katilu sampai ke puncakna. Nah, puncak kitanya di panen raya atau baru ke produksi. Memerlukan bahan baku. laras. Atau kan aya anu memerlukan ke pihak luar negeri wae aya. Tos Korea ayeuna walaupun Pemasaranna pandemi. teh. Sarana itu aya di tim gudang. Mohon laras. Aya dia mah terang naon mah jadi kita Nampi atas. penyediaan bahan baku. Mohon. Nah, mengolah petik merah Mohon. di gunung itu Jemur. di sanes dijemur, acan. Masih lah. Dari pemetikan sampai ke Oh, gelondongan. cak kulit. Katanya. Nah, cak kulitnya itu ke mesin pulper Mohon. fermentasi seusai pemecahan kulit sampai pagi. Jadi tidak dihitung beberapa jam atau malam fermentasi. Usai ngolah, usai Jajan terbiasa lah mun. ente macan beas si tebih. Jadi dari ceri ke gabahan, Gabah, itu anu dijemur. Laras. Eta teh dari perambangan, dirambang, dicai dah, tenggelam baru digiling, anu ngambang itu di sapi dipisah. Itu paling akhir di anu teh di Produksinya. digilingnya tuh paling akhir. Ngambang tadi jadi akhirnya lah. Nah, anu tenggelam baru fermentasi satu malam. Anggap satu malam weh. Sana mas ayana mulai ngegeling dabu genep, selesai tabuh 2 atau tabuh 1 wengi. Pagi-pagi. Itu udah fermentasi. Pagi-pagi baru bagian ibu-ibu pencucian dan sortir. Sampai pembuangan lendir kopi kita seset. Nah, seset dijemur. Baru penjemuran. Itu penjemuran kalau produksi mah kita teh 1 hari kita jual ke gudang. Kalau produksi bahan baku, kalau produksi sendiri itu proses sampai full kering, sampai pecah kulit. Itu namanya di dia mah istilah itu nama nasional nama dry hull. Jadi dry itu kering, betul-betul kering, ular. Nah itu ular sama beres ular ge mah masih disortirasi deui. Bisa dipilih deui. Dipilih deui. Terus aya kopi iya dengan kopi non Jenisnya gitu, wine gitu, honey. dari kopi eta terus aya kopi anu semacam nu alit geuning karcil jeung naon namanya teh kopi naon Robusta. Lanang. Oh, kopi lanang, kopi tunggal. Iya na maksudna kopi lanang teh kumaha tah Wah. Eta teh kieu nya, aya kopi lanang menjelas lanang, asli lanang, tunggal. Jadi satu biji teh satu Biji, buah kopi gitu. teh biji nanti satu. Oh, genul dia muncang mah pentenya. Heeh, itu kan biasanya nu Dua. normal mah dua belah, ieu mah bulet biji. Itu disebutnya kopi tunggal, ya, kopi lanang, kopi jalu, cenah lanang mah beureun jalu. Lalu Itu masing-masing punya di daerah lain. Jadi saudara-saudara mah sama-sama aja gitulah. Kami sami wae kopi mah eta teh cuma sugesti lah. kemarin setangkal ya. Nah. Setangkal. Bahkan kieu cenah menambah sebetulnya kopi ieu ge sami menambah anu disitulah ada keterangan-keterangan anu berahli mulai di bidang dokter urusan anu Mohon. nah itu teh emang Atau semua apa kopi itu bila yang proyek ditarokeun ka Ajoni SB gitu dan tangtos nama painten kopi mana lawas sama itu disedung. Anu geus jadi tuh. nah ieu teh kata ieu teh perwakilan Di wadah urang margi
PSBB aya di bawah naungan RAPI bentuk Radio Antar Penduduk Indonesia urang kayaknya karena dasar urang seniman hungkul senang karena ngeberi silaturahmi dia malian akhirnya tiasa kempal sareng salah satu anggota PSBB Paguyuban Seniman Beker Bandung anu menggeluti oge di bidang perkopian numai alhamdulillah sekedik kan tiasa maparin penjelasan kau kabeh dulu urang kitunya Bang Jonnya iya jantan urang teh kieu nya seperti di PSBB cenah ngopi ulah kopi we. Kopi teh kumaha kan aya ieuna prosesna. Namun da pahitan dia mah komplitnya alat-alatna nu kanggo mesek. Ya. Mun tiasa tuh urang kaditu atuh. Urang mun ngarosting. Roasting. Grinder, mari pamainna itu jeung ngarosting. Oh kitu mun ge tiasa atuh paling dikit. Biasa. Dulur. Ulah ka mana? Sekarang langsung tinggal alat ngaheleng, lajeng alat nyangrai, lajeng oge blender tentunya. Insya Allah. Tos jantan. Terus kami jantan. Ta iya nu nikmat nama ieu kopi Sunda Buhun. Anu geus jadi cing asa mineng teu. Mudah-mudahan langkungan komunis PSBB nilai jual hasil karya Palintang harus betul-betul nilai jualnya ke Nusantara. Nah, eta di antaranya tolong juga Pak Joni dikala ada kegiatan sebagai promosi gitu kan, kegiatannya di Rapi atau dari proses lain gitu kan. Harus memfasilitasi untuk standby ada lapak gitu kan. Kan di sana gitu kan, saling menguntungkan. Jadi jangan sampai kita di frekuensi aja, tapi kalau kegiatan di darat pun kita direspon Pak. Betul. Supaya promosi komunitas, promosi hasil karya tatanen. Yang sementara Jabar kan kopi Priangan memang itu yang paling utama. Dalam riwayat 1983 itu kan kopi Priangan itu kan di Manglayang adanya. Nah malah di Cibodas Jontor lumbung kopi itu masih ada, walaupun pabriknya sudah musnah, tapi jontornya masih ada gitu kan. berarti dari dulu. Betul. Kenapa Cibodas jadi sayur mayur? Setelah Pak Haji bla 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 tidak ada, meninggal dunia, diganti sama anaknya kan kreatif tinggi. Nah dibabat semua jadi sayur mayur. Sayur mayur kopi disampingkan. Beberapa tahun kemudian kan Palintang tidak peduli kopi. Setelah kopi booming harganya baru kan semua peduli ke kopi gitu 2004. Kan. Padahal di beberapa wilayah Jawa Barat tidak punya induk kopi kecuali di Palintang. Makanya 45 tahun makanya tolong itu tangkal kopi di Palintang jadikanlah situs, awetkan bukti nyata bahwa kopi awal Priangan itu dari Palintang. Apa buktinya? Ya ada tangkal induk aja. Di lain seperti Pak Ali di Pangalengan yang bisa memasarkan di daerah. Dia juga tidak menutup asal muasal dari Palintang. Makanya induk kopi Palintang tolong itu disituskan yang di sana. Bukti masih ada. Bukti nyata bahwa kopi itu dari sini. Kami daerah lain yang survei itu tidak punya tangka induk kecuali di Palintang Malayang. Ya no Pak Eka. Depan 3 itu. Saya kena orang iya dulu langsung tinggal kalau alat-alat proses. Ya, proses sederhana. Nah, ayo. Kopi Palintang kacojok kamana-mana. Kopi asli ayana di Sunda Buhun. Ayo jujur ulangan tak ukur beja. Ayana di lembur Palintang Jaya. Kopi rebus, kopi bungkus Sunda Buhun. Di roasting direbus,